Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang diajar deui bahasa Sunda Midadami kelas 2 nyaeta tentang mida ngingu kelenci. Ayeuna urang baca heula nya. Ayeuna mida bogaeun kelenci sajodo. Eta kelenci meunang meuli ti Kang Eman tatanggana. Kang Eman mah rea pisan kelincina. Kelenci pikeun jualeun. Mida oge kabitaeun hayangeun boga kelinci loba kawas Kang Eman. Resep ningalina, resep miarana. Tapi kumaha da kelinci mida mah kakara aya sajodo. Keun bae ceuk mida, engke oge bakal ngalobaan ari gaten miarana mah. Mida atoheun pisan boga kelenci teh. Kelencina lalucu, buluna duanana bodas, lemes deui. Ceulina rarancung kawas ceuli kuda ceuk mida mah. Anu jalu mah dingaranan si Acung da ceulina rancung. Ari nu bikang dingaranan si Kapas, ieu mah pedah buluna nyacas kawas kapas. Mida geten pisan miara kelencina, parabna sakapeung ku jukut, sakapeung ku engkol atawa wortel. Kangkung oge sok dihenggoy ngan ku mida tara diparaban kangkung ayeuna mah. Eta kandangna sok hangseur atuh da. Ayeuna tinggal ngajawab pananya. Anu nomor 1, mida teh bogaeun naon? Jawabna bogaeun kelenci. Nomor 2, bogaeun sabaraha hiji? Bogaeun 2. Sajodo ya. Nu katilu, meunang meuli ti saha? Meunang meuli ti Kang Eman. Naon sababna mida meuli kelenci? Sabab resep miarana. Anu nomor 5, kelenci jalu naha bet disebut si rancung? Sabab ceulina rancung. Anu kagenep, ari warna bulu kelenci bikangna kumaha? Nyaeta nyacas kawas kapas. Ayeuna anu nomor 7, naon parab kelenci teh? Parab kelenci teh nyaeta sakapeung ku jukut, sakapeung ku engkol atawa wortel. Kumaha mida miara kelencina? Mida miara kelencina geten pisan. Ari warna bulu kelenci nomor 8. Naha kelencina tara diparaban kangkung? Sabab kandangna sok hangseur. Nomor 10, ari warna bulu kelenci aya nu kumaha wae? Aya nu bodas, aya nu hideung, aya nu coklat. Sakitunya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.